Sampurasun guys, dina kesempatan ieu mumpung keur aya waktu luang uing teh ngeuseuh euy. Da kalon rima aya teu mampu acig dagangna kalah jigan nanahaun aing kalah rudet. Sok aturan papanasan, sok aturan hujanan, rieut huluna ge aing ningkeun nyeuseum sorangan. Tah ti dieu urang beres nyeuseum euy tinggal moekeun ngan samemeh dipoekeun ku aing dimari nasi heula anjing bener nasi kawas kawas lauknya jeung hayam heueuh. Tah ti dieu ku aing dimari nasi make parfum lain parfum anjing moto kitu nu sireungit kana baju ningan. Tah tinggal war karanyakeun baris eta tungguan 15 menit. Lamun geus 15 menit tinggal dipoekeun tuh nu bodas mah make gantungan soalna ieuna tamang euy popoeanana ningan bisi napal kana baju tuh. Tapi dah di dieu gantungan bajuna teh ukur saeutik jadi anu sejenna mah ku urang dibiasakeun we moena kitu tuh. Kieu we bujangan perantauan mah nyeuseum sorangan sagala rupa sorangan deng teuing. Mentak geus hayang geragi di rumah tangga ame boga pamajikan bisa pangnyeuseurkeun sagala rupanya euy. Balik dagang geus nyampak kejo tinggal ngahakan henteu ieu mah balik dagang geus kudu kupatetengan deui dengan kejo jeung madang. Keur awak carape teh sok aturan deui mun geus sare teh kalah ngimpi deui dagang. Jadi aing eueuh istirahat nah hayo we keur hudang dagang keur molor dagang. Tah ti dieu urang minah tempat bro soalna nu tadi geus pinuh. Geus susuhan aing loba da emang uing biasana mawa loba ngan pedah lamun kirana tinggal tilu setel deui sok kalonrikeun ningan. Tah mah pan ku teu mampu teh kalonrikeunana. Jadi kabeh ieu aing loba kacida nyeuseum leungeun tepi ka padaragel sagala rupa. Tapi alhamdulillah euy dibere panas ku pangeran mentak mendukung pisan ieu kanggo urang nyeuseum tah eta mah katok ku aing. Teu poho simut euy tah tilam kasur pokona mah.